Malaikat Jibril Nabi geun Muhammad bukakeun panto kesik awurkeun engke anjeun ningali ada apa yang akan terjadi kepada mereka. Itu bukan urusan kita, Allah yang punya urusan. Bukan kepentingan kita, Allah yang punya kepentingan. Pokoknya awurkeun kesikna. Ku Rasul dibukakeun panto saletik diawurkeun kesik nu meunang macakeun Yasin teh. Begitu kesikna ku Nabi diawurkeun langsung disambut dengan angin kencang. Aya angin muter sabumian Rasul wungkul kerikil pasir nu kenging ngeumpel bacaan Yasin tina pandangan Kangjeng Nabi. Tangan bacaan mukjizat luar biasa itu berfungsi seperti peluru nu kaluar tina kucubungna tarik pisan sawareh tentara Abu Jahal mati sawareh deui nu teu keuna ku kerikil pasir nulutan tunuh nu kaduga bentar saurang-urang acan ceuk hees kabeh eta harita atuh komo Nabi nu macana Rasul mukjizat asli nu macana sare abdi wae ukur nyaritakeun sejarahna wungkul sebahagian begitu dicontohkeun diawurkeun ibu langsung aya nu molot itu kan komo Nabi nu macana diawurkeun ku Rasul ngantuk kabeh tibra sawareh sawareh ibra. Wa umaruhum kal asad wa ra'iyyahum kal ghanam. Akan datang satu masa nanti kepada umatku, akan datang diawali pakai sin tantis. Artinya sasaurang Nabi nya geus 14 abad ka tukang komo ayeuna geus sangat jauh. Kapungkur wae Kangjeng Nabi nuju jumeneng nyebutkeun geus deukeut bakal aya hiji masa ka umat kami nu susah dihindari. Sahabat bertanya sebab curiga, ketika Rasul menuju semangat ceramah, Nabi semangat menggebu-gebu dakwah di depan ribuan sahabat. Akan datang satu masa kepada umatku kata Rasul, sampai tangan Nabi di atas, semangat Nabi dakwah luar biasa. Tiba-tiba Nabi menangis dan Nabi tidak melanjutkan dakwahnya. Nabi nangis kakarek dugi bakal datang hiji masa ke umat kami. Masa itu sangat bahaya dan ini fitnah yang paling berat. Rasul menangis sampai Abu Bakar ngadeg, kemudian Rasul digandeng ku Abu Bakar. Abu Bakar naros wa ma yubkika ya Rasulullah. Muncak orang Gusti Rasul kunaon Nabi nangis? Lanjutkan dakwah engkau ya Rasul. Kunaon Nabi nangis? Ada apa gerangan yang terjadi? Nabi ungut nyebatkeun hariwang karunya ka umat kami di akhir zaman. Kami mungkin geus teu aya di kieu ti alam dunia. Kami geus wafat, masa eta baru terjadi. Kami geus rek saha menyelesaikan persoalan. Abu Bakar naros, apa yang engkau khawatirkan ya Rasulullah pada masa itu? Nabi menjawab, ulama uhum kaddi'a. Bakal loba dina masa eta umat kami ulama yang katanya ulama tetapi mentalnya mental serigala, mentalnya mental ajak. Terang santri ajak, serigala, anjing leuweung, au nusuk disana kitu. Biasana anjing leuweung serigala alias ajak cek basa Sunda taradaikeun leumpang sorangan. Ajak mah rombongan. Terkadang tiger wae mau tutul jadi sumber makananana, singa wae mau anu buukna panjang bulu dadana. Tapi lamun singana hiji datang serigala 100 itu bisa kocar kacir. Singa wae berani digempur, serigala itu namanya.
Serigala termasuk binatang pemakan daging mentah. Me sakur sato di leuweung nu dianggap lemah itu objek makanan serigala. Oh, beja na rumus nu mana nyebutkeun serigala di leuweung papanggih jeung me paduduaan tuluy ngajak sasalaman. Me nu mana daya salaman ku serigala tuh aya. Makanya orang-orang pintar menyebut di akhir kemudian ulama itu macam-macam. Aya ulama serigala alias ulama ajab, itu hadisnya jelas. Aya ulama ajub, aya ulama ojek, aya ulama ajab. Nu ajab, nu cek Rasul tadi. Ulama uhum kaddiab, akan datang satu masa kepada umatku, ulama ma'aya, kiai ma'aya, ajengan ma'aya, guru aji ma'aya, tapi tidak lebih tidak kurang, mentalnya ajab, menjilat ke atas, meludah ke bawah, makan rame-rame, tara mikir mesaha, tara mikir doma saha, yang penting kenyang, kajen me mubatur, jeung mege kan perlu hidup tanpa berpikir hak orang lain, kalau perlu makan. Artinya ulama tidak berpikir halal haram, asal menang keuntungan di mana wae. Sibret kalau perlu taruhanana harga kakiayana digadekeun hanya untuk sesuap nasi seteguk air. Banyak ulama kiai nu menggadekan kehormatan eksistensi kakiayanana demi mendapat sebuah keuntungan. Ini mohon maaf ulama yang paling ditakuti oleh Nabi. Makanya Imam Abu Hamid Muhammad bin Hamid Al-Ghazali dalam Ihya-nya menyebutkan secara simpel, ulama terbagi dua, aya ulama dunia, aya ulama akhirah. Ulama dunia disebutna ulama usu, ulama asu. Kunaon cari cing? Aya ulama ojek. Ojek di urang mah nu terkenal teh motor kendaraan roda 2. Boleh dipakai siapa saja, kapan saja, di mana saja, asal mendapatkan uang sehari 20.000, bensin 2 liter. Ojek kita ngaran. Bisa dipakai disewa ku saha wae. Poe ieu aya di A, poe isuk aya di B, gungclo di mana aya, asal mendapat keuntungan 20.000, bensin 2 liter. Ulama kiai itu ngarannya ulama ojek. Tidak punya prinsip. Makanya tong heran komo lain ulama partai nah ye pipinahan gus partai anu marana partai Islam pindah deui da moal kalah payu ti kitu anu kudu moal dipercaya. Sing konsekuen cicing dinu hiji cicing dinu dua kok ndak kege berjamaah ieu sok we kawas pamakil ayeuna di PDI cicing di PDI dan mesin pindah ka P3 ge moal dipercaya ku batur kali itu dengan kekuatan barisannya. Silahkan kita dari barisan yang lain umpamanya punya barisan mungkin dipadukan satu yang lemah ditambah satu yang lemah akan menjadi 2 orang yang kuat. Komo lamun 1000 lemah ditambah 1000 lemah jadi 2000 nu kuat. Da hirup mah teu kudu sarua, ngan kudu akur. Teu kudu sarua kan. Da nu aya teh manusia mah watak teh watak perbedaan. Naon cirina? Matak Allah marentahkeun wasyawirhum fil amri. Matak aya-ayat wa amruhum syura bainahum, kudu musyawarah untuk mufakat karena beda. Rek naon mencari musyawarah mufakat ai sarua. Musyawarah mufakat itu karena perbedaan pendapat, silakan. Tapi di waktu kerja sarua bisik-bisikna. Tah cara ramolima. Cek Imam Ghazali, hirup mah kudu kawas dengan 2 ulah kawas celi 2. Oh celi saumur hirup ke celi abdi we abdi umur geus 54 tahun ayeuna maju. Nu katuhu di dieu nu kenca di dieu saumur hirup can pernah celi nu katuhu umanya ulin ka belah kenca irah aya kenca. Celi kenca ulin ka belah katuhu nyaba mun hayang papanggih kudu make kaca euteung cermin heula ka karek adeuleu papanggihna teh euteung we. Tapi leungeun akan bergandeng tangan. Ramo wae nyai 5 teh beda ngaran jeung teu sarua ukuranana. Jeung
jempol ibu jari mah ukur 2 gandet buku nangan hiji-hiji nak kadua dina begalna. Tapi lamun curug mah tingali 3 ngan teu leuwih panjang jeung teu leuwih gede batan jajangkung jari tengah. Jadi tengah mah jangkung badak maklum disebut lagi jajangkung panggonjoy mah. Jari manis hampir mirip jajangkung tapi teu melebihi jajangkung. Biasana sok dipake cincin, kebenaran abdi make. Ieu kelingking, cinggir nya leutik nya ponok. Lamun kudu diukur-ukur ieu ramo nu 5 moal sarua moal. Ngarana beda, panjangna beda, ukuran gedena beda, ya jelas beda. Tapi lamun dahar selang-selangan masing-masing nu meunang teh lain sangu, remeh. Sok lamun dahar saramo-saramo, siapkeun sangu dina piring. Ulah dina piringna sangku we nu gede. Tapi ulah dicomot, copot we kuramo, nyai. Colok gitu, menang lagi moal loba. Maneh mah ngadenge nyolok surat wae. Nyolok naon atuh? Ieu mah nyolok sangu susah ieu. Colokkeun kana sangu. Jos, menangna teh ukur remeh. Jajangkung sarua moal loba menangna. Jari hiji moal menang loba, cinggir nu paling repot ibu jari. Leuheum curug, Pak. Tapi lamun jempol kudu nyongkot sangu nang karak susah, nang kuban oge susah. Moal menang loba. Tapi lamun akur konsepna keun bae beda ngaran beda ukuran ge rek dahar mah komano kudu pangbadagna sing bijaksana tah jari tengah nu rumasa pangbadagna ngomong da ieu mah leutik nu jangkung nu ngomong teh nu luhur ka nu handap ngomong pejabat ka rakyat ngomong demi kebersamaan libatkan bicara ulah usum riweuh jadi ngalibatkeun nu leutik. Ari kusum keteriweuh na jadi ngalabatkeun sia sorangan, ajak bicara ngomong. Engke jajangku ngomong demi kestabilan kesuksesan makan nu ponok maju, nu panjang bongkok ceuk jangkung. Rapatkan ujung jari, rapatkan barisan. Setelah sama nempel sangu, serbu. Sapiring mah bea. Kayak gerek disuguhan kira-kira berkat kerjasama. Konsepnya sama, misinya sama, visinya sama. Rek di mana ini, rek di mana perahu, silakan. Tapi bicara jadi apapun untuk Islam, untuk rakyat, untuk umat. Wadah boleh berganti, tetapi isi harus tetap sama. Ya abdi disuguhan cai segelas cai teh ku panitia hayang mah susul. Nan disugahna cai teh coba kurang gula deui teh naon ge. Ibu, ieu lamun cai teh ku abdi dioper wadahna kana botol aqua bekas. Aya botol aqua kosong dieurihkeun ku abdi cai teh nu ieu kana botol aqua. Cangkir gelas kosong pindah cai kana aqua. Disebut cai aqua moal. Disebut cai aqua moal. Ya moal, cai teh dina botol aqua dioper deui kana botol Sprite. Mau jadi Sprite anger we cai teh keneh mesti pindah kana teko kana buleng ge. Anger cai teh. Wadah boleh berganti tetapi isi harus tetap sama. Artinya apa? Umat Islam punya komitmen, satu untuk membangun kesejahteraan di dunia, kedua untuk mencari keselamatan di akhirat kelak. Dari manapun kita berangkat, jadi apapun kita profesinya, sama menuju Allah, berjalan di atas agama Allah. Insya Allah dunia selamat, di akhirat selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nu katilu aya ulama aju. Baheula ujang memeh aya listrik budak keur mau nyaon aju. Baheula ulama kucempor di pasantren ge kucempor keneh. Kalencet sakur kakalengan dipulung bolongan tengahna pasangan bunglon urut sepeda ban butut deui. Sumuna teh urut kaos nu butut atawa urut celana kolor butut sakapeungna cangcut butut. Kalengna kaleng nu geus butut, kaleng bekas, bunglonna ge bunglon ban butut ban bekas, sumbuna ogenan delesna ieu urut cangcut nu geus butut deui wae. Pasang ngebul we
lamun cempor tadi ganjelan tadi ajukan caangna bakal didinya anger sarua jeung neon ieu sama dengan lampu sorot nu ieu lamun lampunya dipasangna di kolong caangna mah sakolong geus lamun bohlam ieu kajen ageng watanana sok golerkeun deket pot kembang caangna didinya moal ka mana-mana termasuk sadaya bohlam nu masang ayeuna kunaon bohlam ayeuna jadi caang jeung nyaangan kagigir sabab diangkat tenan di luhur kakarek sumira cahayana ka mana-mana perlu baheula keur nyaangan ke sekitarnya cempor ge make ajuk aya ku tampolong aya ku tolombong kunaon we sarupa ningga ganyalan sok we dengan harapan bisa menambah luas cahayana ke sekitar lampu eta alhamdulillah lampu make jojodok teh caang beuki ngalegaan ngan hanapeun bujur manehanana poe kabatur nyaangan kana diri nu poe ye nu disindir ku Allah taala dina Al-Baqarah atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun itu tipenya ulama aju kabatur hebat nyaangan tapi dirina poekeun kabatur hebat mapatahan tapi dirina poekeun kabatur ngalatih kudu jujur malah dirinya paling tidak jujur nyumbang 50 juta potong setengahna LPG na kudu anger 50 juta bingung we kumaha ngadidik benerna makanya LPG ayeuna beda jeung LPG kapungkur kalau dulu LPG itu singkatanana laporan pertanggungjawaban ayeuna mah lain Pak Wakil LPG laporan pura-pura jujur asal pukul laporan anak mesin itu jujur gede anggap jujur mata kali sok nanya Indonesia itu negara hukum apa negara administrasi lamun negara hukum mestinya ditindak yang salah ditindak sesuai hukum tapi lamun administrasi mangsa bodoh asal laporan anak beres masih ngaco jadi tukang asal dari lembah meneran sarua jeung RAB jadi akur Pak. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah Allah paling tidak menyukai sikap tipe manusia yang hanya pintar memberikan kepentingan orang lain tetapi karena dina sorangan malah kalangsung tipe ieu nu Allah dibenci maka temenang manusia anu ukur bisa nyalahkan batur wungkul bari teu mampu memekeun kana kelemahan kekurangan dirina itu yang Kangjeng Nabi sabdakan dalam hadis tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas berbahagialah beruntunglah hebat kacida jelema anu sok bisa maca kaaiban ngoreksi kekurangan dirina sehingga teu boga waktu keur ngoreksi kesalahan batur sibuk mencari kesalahan diri sibuk ningali kekurangan diri sibuk mikiran kaaiban diri sehingga teu boga waktu keur membuka aib orang lain sabab dirina ge omehan nu terakhir aya ulama ajeg ieu nu ku Allah disebutna Al-Qur'an innama yakhsyallaha min ibadihil ulama pakai adawatul hasri lapan innama kiai belum tentu ulama can dianggap ajeg kiai lamun teu aya khosyatillah ajengan can dianggap ulama can dianggap ajeg lamun teu aya khosyatillah hanya orang-orang yang berjiwa khosyatillah lain cuma khauf minallah tapi ada khosyatillah khosyah jauh lebih dahsyat daripada khauf takut kemudian berubah itu khosyah lamun khauf sieun tapi tidak ada perubahan sama sekali itu ngaranna sieun ari khosyah mah sieun lain kitu berubah sekali bere teguran terima sekali bere papatah terima ulah noyod we ongko hayang dibenerkeun tapi lamun dibenerkeun lempeng noyod we ongko geus puguh salah da batur diapaleun tapi lamun diomengkeun mung lempeng we lempeng dina salah mah kan lain goreng lain halus kuduna lempeng teh dina bener saur Allah dina Al-Qur'an manusia anu berjiwa khosyah selalu takut dengan Allah ketika berbuat salah ayat aya batur lain masalah di mana wae iraha wae keur kumaha wae jiwana selalu positif merasa dilihat ditatap dipandang oleh Allah taala
itu adalah ulama. Selain kriteria ilmunya, memahami secara keseluruhan ilmu syara, kemudian dibarengi dengan amalnya. Manna alima bil ahkami syar'iyyati wa amalu biha. Itu kan definisi ulama, definisi gitu. Manusia nu paham betul karena keseluruhan hukum syara, kemudian dibarengan jeung amalna. Baru ulama eta ge can tamat lamun teu aya hiji deui nasrul Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, kudu berjiwa khasyah. Tentu nu bener nu hiji. Sanajan disebut napang paneurina nu kaopat, ta eta nu kaopat nu dicari teh. Ulama ajag hindari, ulama aju bahaya, ulama ojek celaka. Tapi ulama nu dicintai Allah, dicintai Rasul, ulama anu betul-betul ulama anu berjiwa khasyah, selain imannya positif, akhlaknya positif, pengetahuannya positif, jiwanya juga positif. Eta nu bakal jadi insan pilihan. Termasuk program pesantren, termasuk pengajian kegiatan muharam ini, panitia punya target yang harus dikejar. Apa targetnya? Lain sekedar paham terhadap satu keilmuan, tetapi meningkatkan kualitas pemahaman agama, meningkatkan kualitas iman. Bahasa ahli tasawuf, tina bertauhid pindah jadi ahli tauhid, tina sakadar ilmu kemudian iman jadi rasa. Itu yang paling mahal. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi upami tadi ningali sejarah panjang ketika Rasul hijrah, Allah menyuruh supaya Kangjeng Nabi keluar di bumi, dikawal malaikat Jibril, kudu nyamper Abu Bakar temenang yang lain. Kan hijrah Nabi jeung Abu Bakar. Malah dibarengan ku putra Abu Bakar nu dua sajodoh, Abdullah bin Abi Bakar jeung Siti Asma. Sanes Asma bengek sanes ieu mah ngaranna we Siti Asma. Diantarkeun nepi ka Guha Tsur, salami 3 dinten 3 wengi. Perjalanan tidinya ke Madinah sakebih-tebih ratusan kilo, itu bertemankan Abu Bakar ke Abu Bakar yang punya dana. Artinya apa? Umat Islam selaku pemegang tabuk umanaur Rasul warasatul anbiya, hari ini bukan sekadar keilmuan, tetapi kita juga harus bicara tentang betapa pentingnya ekonomi. Islam hebat, tetapi tanpa dukungan ekonomi tidak ada kehebatannya, tidak ada kekuatannya. Nabi dengan tegas nyebatkan maqamad dinu illa bil mal. Islam moal kuat, Islam moal pageh, Islam moal jaya. Islam tidak akan punya power, tidak punya kekuatan tanpa dukungan ekonomi, tanpa dukungan duit. Jadi bicara agama itu bisa dipisahkan dengan kepentingan ekonomi. Namun ayat kiai nyebutkan ad-dunya kabeh jimah. Setiap dunia bangkai, busuk, bangkai, busuk, bangkai, busuk. Nu seneng karena bangkai, anjing. Manusia nu seneng karena dunia, anjing. Itu tinggali kalimatna pakai alif lam dunia nage ad-dunya jifah. Dunia nu mana? Teu sadaya dunia statusnya bangkai. Sepanjang dunia dipasangkan untuk kepentingan kemajuan agama. Membangun masjid sebagai rumah Allah, membangun pondok pesantren pusat tempat pelajaran orang-orang Islam, membangun rumah anak yatim, termasuk mewakafkan tanah untuk pemakaman umum, membangun jalan supaya tampil jauh lebih baik dan indah. Itu kan berkorban semata-mata untuk Allah, untuk agama. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, umat Islam kehilangan itu. Orang teh eleh duit masih dihenteu teu. Eleh naon cenah? Eleh duit. Nu boga pabrik teh botol can cebok Kristen. Nu boga toko emas can siam agamana Kristen. Anu boga pabrik perusahaan gede jadi importir eksportir liang tai Kristen.
kanu nyieun sabun sikat gigi, padahal perintah Nabi ajaran Rasul nu boga pabrik sabun, pabrik deterjen, sikat gigi, kaodol-odol kabeh orang Kristen. Umat Islam poe naon ayeuna boga naon? Umat Islam teh eleh duit ayeuna. Kunaon ieu buruan laloga keneh teu boga duit. Kunaon ka dieuna taneuh keneh can aya duit. Kunaon di pasantren teu ngingu sapi eueuh nu mere da teu boga duit. Hayang kurban wae susah kudu donasi teu boga duit. Termasuk jang acara ieu jujur Pak Wakil ieu ge kenging asuk-asukan barudak gitu. Biasa da abdi ge apa ada kanyawan pan di jalan. Santri manajang barakatul huda kenaon donasi ek naon muharamat. Angger ene anu duit sarua jeung demi daul hoyang dina kitu namanya sarua. Teu pasantren mah di mana ge kurang duit. Tuh bangunan ungkal pengkol segala rupa aya can anggeus teu boga duit. Piraku Pak Wakil teu ngartos ku bahasa abdi. Ibu-ibu bersama abdi kan tingali di dieu sanes santri wungkul aya oge warga masyarakat sebagian geus rumah tangga nu geus gaduh suami. Saya tanya lain ka santri ka ibu-ibu nu geus rumah tangga, "Bu, ibu anu gaduh perhiasan emas, gaduh gelang, gaduh ali, gaduh anti, gaduh kalung, mending dijual ku salaki ibu dipake nyanung kawin deui apa mending ayeuna dibikeun ka panitia pengajian di Barakatul Huda?" Ibu insyaallah dicatat ku Allah masuk ayat wa may yu'adzim syairallah dengan duitnya fa innaha min taqwal qulub. Allah pasti akan mengganti 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap satu kebaikan di jalan Allah untuk Allah demi membangun pendidikan membela agama Allah, Allah ganti 10 kali lipat. Ibu nu gaduh gelang mending dijual ku salaki pake nyanung, mending dibikeun ka panitia pengajian. Mending mana? Mending mana ibu? Mending pake nyanung. Ibu gelong eta. Mending dipasikeun ka mending dipasikeun ka bika. Ibu-ibu nu boga gelang buka, nu boga ali ku ibu buka, gampang surat menyusul, tanpa surat ge laku. Paling teu ibu modok pesak pakai duit. Iya tadi ke abdi panitia merek pemberitahuan lain rek mayar 1,5 juta lain. Mereka mahal-mahal teuing da deukeut teu bagus beuting. Tapi pesantren masih butuh dana. Seueur bangunan belum selesai, termasuk pemberesan halaman. Sanes ngawiwirang peda aya Pak Wakil bisi teu hideung masihan da piraku aya wakil bupati datang teu mawana naon. Pasti nage nyusul. Sok sanaos Pak Wakil mah biasana cekap we ku kieu. Ngan komo lamun jadi bupati mah. Cacak jadi wakil ge masih bisa keneh saeutik mah. Saya datang kabar Barakatul Huda. Amplopan we piraku teu naon. Kamanakeun ngaran wakil bupati kan wakil punya kebijakan saeutik mah minimal meureun 40% mah sesapa bupati aya eta manfaatkeun abdi mah ngemutan unggul bisi heula Pak Wakil ngan bapak-bapak bagi masyarakat umum ya nu haladir termasuk santri harus belajar menabung nih ulah ukur jadi penonton nyumbang mau nyumbang perang mah hese duit we sami palana jeung maju ka medan tempur untuk Islam. Jadi siapkeun panitia gelar sorban saha bae nu aya di dieu nyumbang nu teu nyanak artos ngaharewos ka nu deukeut nyelang heula 10.000 nyelang heula. Bisi aya bapak-bapak nu teu mesakan ulah luang deui aduh urang kumaha nganyuk heula ka nu deukeut nganyuk nyelang heula 10.000 eta 20.000 duaaneun 10.000 deui nganyuk isuk dibayar kitu. Sok siapkeun nu teu mawa modok ngomong ka tetangga nu deukeut nu catet korsina 20.000 heula nyelang kitu. Santri muamat tak miskin kepada nyumbang minimal santri 1.000 sampai 10.000 bagus. Setuju enggak? Setuju enggak? Saya hanya menjalankan tugas dari panitia. Sok kasep panitiana kudu beredar bisi penting-ting malah geus dimimitian sambil sorban beredar. Kita setuju lamun takdim bi Rasulullah dengan baca sholawat. Sholawat yuk. Sholawat. Sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أيوة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله أيوة صلوات صلاة الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله أيا صلاة الله سلام الله على الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله beres saja beres saja ilahi sallimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ghammah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sambil namatkan sorban uta acan beres.
Kembali karena sabda Rasulullah SAW, kita hari ini sedang ditantang menghadapi satu situasi yang sangat-sangat harus kita perhitungkan, tidak boleh anggap enteng. Karena Nabi menyatakan akan datang suatu masa kepada umatku di mana pada masa itu banyak ulama yang bermental serigala. Sedangkan selanjutnya hadis menyebutkan wa umara'uhum kal asad. Lamun ulama'na bermental serigala alias ajag, maka penguasanya seperti macan, singa alias maung. Sedangkan rakyatnya disebut wa ra'iyyahum kal ghanam, rakyatnya persis seperti kambing. Nu bakal jatuh korban itu rakyat kambing. Lamun ulamanya ajak, penguasanya macan, rakyatnya kambing, ya bisa jadi tinggal kalongan seorang Sunda, mereka mana muntang muntang ke ulamanya aja, muntang ke penguasanya macan, rakyatnya kudu ke mana ya? Deueuh bejana aya maung jeung me sasalaman atau serigala jeung me sasalaman, kecuali aya dina on spot eta. Beda jeung nu sejen, aya sesuatu yang aneh. Tapi kita bicara umum, likasratil ghalib. Gimana aya bejana maung sasalaman jeung me? Makanya aya ungkapan seorang ulama Arab nyebatkeun, idza ma ra'aita dzibba dhahikan fala tazunanna annahu yabtasim. Lamun anjeun lempang di leuweung, kemudian di leuweung amprok jeung hiji maung anu badag, kuku leungeunna kahareup, sumutna calangat, bibir maung nyengir, gugusi kuntuk maungna katingali, leungeunna kahareup, sumut calangat, ulah dianggap mau ngajak seuri eta nyai, lain mau ngajak seuri, hartina macan siap menerkam siapapun mangsa yang ada di depannya. Maka solusinya tidak lain tidak bukan sentuhan agama, peran Islam, peran pesantren di sini pentingnya. Ulama hendaknya menjadi panutan, menyadari apa sih fungsi ulama kiai itu. Surujud dunia wa masabihul akhirah, penerang lampu ayana di dunia jeung lampu nu nyaangankeun keselamatan manusia menghadapi akhirat kelak. Hartina ulama betul-betul jadi pengayom, jadi pembimbing, jadi pelatih agama anu penuh rasa kasih sayang deudeuhnya ka umatna. Kiai nempo rakyat anu bodoh nu salah ulah main tenggang, tapi rawu pangku ais kurasa deudeuh jeung nyaah, siapa tahu salahna teh gara-gara karena kebodohan nu nyentuh. Harewos kecil Pak Wakil, abdi tos hampir 2,5 tahun di kota Tasik, padahal abdi wilayahna kabupaten. Di kota kapungkur memeh Asia Plaza dipungsikeun, dioperasionalkeun karena bangunan luas abdi sok digunakeun. Sebulan sekali malam Jumaah terakhir setiap bulan Masehi, lamun Jumaahna 5, kawasan November Jumaahna 5, enjing Jumaah ka-5, lamun Jumaahna 4, Jumaah ka-4, abdi ngumpulkeun sebagian WTS, wanita tuna susila, istri pelayan seks komersial, terkadang kumpul lagi kahanap make rok mini nu sakieu, rok nyingsat tinggal 2 cm deui kana sungapan kebon kacangna. Bener. Kadang kaluhurna make kaos singlet, pake kutang wungkul. Saya melihat menatap masa depan Tasikmalaya tong jauh teh Indonesia. Kiai di Tasik sakieu lobana, ustad sakieu lobana, politikus sakieu lobana. Ku abdi dianggap eueuh anu penuh perhatian menghadapi mereka. Padahal mun kurang dibaca, kalau mereka dianggap sebagai sesuatu yang bisa membangun Tasik kurang nyaman, itu harus dicari solusinya. Penyebabnya itu apa? Kunaon awe daek menjajakan diri, ngajual sorabi atah alias browe? Kita tahu latar belakangnya apa. Abdi Pak Wakil
tos 2,5 tahun setiap sebulan sekali materinya cuma istighfar. Bongan ku batur tadi sentuh, ku saya disentuh terus terang. Jadi abdi kenal betul dengan yang namanya PSK yang ada untuk operasi dikasih. Kalau mana ada harapan Bank BJB dekat PLN di Kawetan Mabulu, urut kantor DPR lama, sebagian di alun-alun, sebagian di pinggir Masjid Agung Kota Tasikmalaya dekat hotel murah pinggir nana. Ini bukan rahasia umum, mohon maaf saya katakan di muka umum supaya masyarakat tahu. Itu jumlahnya banyak sekali Pak. Anak-anak geng, anak jalanan, pelayan seks komersial, disebut lagi kublag, ubrut, jangol, dongdot, jerkut, berasa 10.000 bisa total dina jemput jerkut mah. Kayak perek, perempuan eksperimen, awe rame-rame untuk para uji coba. Maaf pada mereka kuliah nu gelo ini. Isi akhir pekan sok check in mulai budak nu teu waras. Usai disentuh dikumpulkan. Itu jumlahnya awalnya dari sekitar belasan sampai puluhan, ayeuna tos ratusan. Saya sentuh abdi setiap malam Jumat tara nu ngongkosan. Tara aya nu mere. Tara nu bensinan, da eueuh nu ngonang lain di tetah batur, tapi abdi nurani. Saya keluar dari hati sanubari sorangan. Bagaimana memperbaiki mereka? Boleh dikatakan katanya mereka adalah sampah, runyam ketinggal itu. Tasik yang terkenal kota santri, kota pesantren. Ternyata tempo lamun ti maghrib nepi ka jam 3, jam 4 nepi ka subuh di tempat pusat pemerintahan kota. Monumen masjid besar kebanggaan masyarakat Tasikmalaya aya dirinya. Kantor Padandim aya dirinya. Brigib deket aya didinya, Mapores Kapolresna deket aya didinya, mungkin kantor pengadilan deket aya didinya di kota. Tapi di halaman masjid, di pinggir masjid, gentayangan ratusan pekerja seks komersial. Sewaktu-waktu memang sok aya sweeping, tak kamari katingali malam naon saminggu ka tukang aya razia. Tapi kan razia ge kong kalingkong, kumaha geus dibocor-bocor teu begitu di razia datang ini teh heula. Balik ngaraji datang kawas uci moro beri komo lamun beritna lebih gede batal uci da uci mah manisot teh kana berit sawah ayo berit pasar mah pemborona usah gede-gede di kalantung uci teh kalah lumpas da gede kena berit daripada uci. Ku abdi disentuh bahwa saya bukan ingin mendapat pujian dan pengakuan, saya tidak perlu itu. Abdi motif lagi lain butuh penghargaan dari manusia, tapi sebagai bentuk kepedulian saya. Nah kira-kira lamun ajengan teu turun ngantep barudak nakal PSK gentayangan kitu kiai eueuh nu ngomong kira-kira ajengan moal dihisab ke di akhirat. Saya yakin dihisab teh kunaon cicing lain. Hari ini kita tidak butuh ceramah di mimbar wungkul, tidak butuh kita ceramah di masjid wungkul, kita butuh kita ceramah di muharaman wungkul. Terjun ke lapangan gimana? Dari ngaji di pasantren naik dakwah kasaha ukur magahan keyakinan bisi loncer da santri mah mesin teu dipidatoan geus biasa ieu. Nu racun tara salat di pasantren. Ari ngomong di kanan-kanan pendidikan. Tuh, nu di luar nu teu datang ngaji mah teu kadarengin naik gerahan apa. Tak habis setiap sehabis maghrib Jumaah terakhir abdi tara nampa onangan masing diulang ceramah ku saha wae ge. Satungtung abdi can rengse pengajian barudak eta ku abdi selalu diutamakan. Abdi ngadamel jadwal prioritas. Setiap sebulan sekali saya sentuh. Geuning hasilnya lumayan sanajan signifikan. Simkuring jujur ya. Abdi mah kabarudak ulah di Tasik diobok siga alamatan kalancitna ka bapak. Da geuning rupa-rupa diajak diskusi anu terjepit ekonomi. Aya anu memang pelampiasa, anu akibat sakit hati ditinggal suami dinyerikeun ku salakina kemudian dianggap solusina penyelesaian eta. Masih kena bisa disentuh. Abdi hampir setiap bulan ngawin-ngawinkeun bayawak nu karar itu ya. Kawinkeun bener kawin neangan lalakina mantan pemakai. Awewena sarua ulah kawinkeun cek abdi teh aku kudu kawin ku aing kabeh. Aku kudu ku ajengan mah nya ajengan kawin sama hiji. Aing mah hiji kitu bae ya. So cek abdi maneh mah ajengan lain. Aku maneh teh hitung-hitung nebus dosa maneh geus. Kawin cek abdi budak ieu. Lamun ku sia dikawin tuluy bener siap pahlawan mujahid di hadapan Allah Ta'ala ngeureukeun jelema nu durhaka maneh orang berwibawa ku Allah ge dihargaan di itu.
Kata kami lamun tas ngaji ceramah di kota atau di mana wae jam 1 jam 2 jam 3 abdi ngalewatan kota Tasik kecuali menjadwal ngajina kawetan. Lamun jadwal ngulon abdi masuk mampir ke Tasik. Kopea dibuka ada bisa jelema negatif nganapna. Kadang baju pakai panahan pendek, sering pakai kemeja. Terus didinya apal para dimakal ada di kantor PLN, wah itu warung remang-remang asa kitu-kituna. Nah datang, lamun abdi datang teh ngomong teu ulang teh tara kurang 15-20. Bapak terus di mana Bapak? Dia di mana? Tas ngaji. Terus barenang duit encan. Terus barenang duit encan. Aya nunggu saya encan lupa-lupa payu anu teh. Bapak anu macan teh hiji-hiji acan. Encan gaduh nanaon kanya enyi pun anak teu gaduh beas. Bener maneh teu mana? Teu acan. Geus pangira encan. Teu acan sok dahar di warung ieu. Abdi mah ka tukang warung kieu. Cek ieu barudak mere dahar sok. Lain tipe FPI unggul mesin mitah kalian diboga cara tersendiri sok gitu kan bisa kudu ayah nu lembek na kudu ayah nu tarik na kudu ayah da cai gelembek angin gelembek halus ngeunah malah dibeuling ngajak kipas da butuh angin ngeunah sok teh angin hari saeutik ari angin tarik puting hayang pas di Filipina mah 360 km per jam modal kan dalam 13.000 genep ratus. Jadi kapan kita harus gagah, kapan kita harus lembut? Tentunya kita harus mempelajari bagaimana audien masyarakat yang dihadapi. Tipenya seperti kumaha. Benar kabeh. Sok dalah kabeh. Kemau biasa 2 tahun ieu teh paling mikir salah 15.000 jeung dadar naon paling mabena. Jeung ulu ketak bulan cater we kitu dadar gangen ku jeung kitu gini. Oh, dalah kabeh. Geus menang duit cenah sok ke bapak. Tadi nyebutna kali sok bapak bayar. Lahar ke tukang warung teh sabaraha hiji budak 15 Pak Haji sabaraha hitung paling 225.000 tah bayar tas pidato ke TBA sakali sok gitu cenah teh paling bayar gede tapi pun teu kaji sareng Kang Haji mun geus dahar bere rokok sok sabatang mah ieu bapak rek ngomong kamari kan hancur kamari ngaji materina cuma istighfar terlalu titik itu dengan satu harapan abdi mah sabelegu-belegu na jelema nu muslimin piraku teu apal astagfirullah astagfirullahaladzim bisa leuh belegu ge apal astagfirullahaladzim teu teuing Islam teu apal nyebut kitu jadi matana istighfar nanti dalilan babi istighfar di hadisan di Quranan disambungkeun jeung sejarah sanes aku mun dihitung sajero 2 tahun setengah leuwih 45 PSK nu ku saya dikawinkeun di tangan pasanganana dikawinkeun ka lalaki nepi ka jadi sababiah benar. Tapi lain menang nitah farid Allah yang menentukan. Di aku menang orang jadi takabur salah. Manusia mah geus dipincukan pi beunghareun pi miskineun pi bageureun mah geus aya ti dituna. Ya lamun rek beunghar ti dituna ge datang ka ajengan tuluy konsul tatanyakeun minta doa naon ame usaha maju dibere doa tuluy maju usahana. Jadi ajengan asa menang aing kan jadi salah. Nanti itu nak geger kalau rek dikitukeun. Sehingga orang teu bare doa ge Allah teu kapaksa ku doa. Jadi abi mah murni lain hayang butuh pujian lain mah diomongkeun satami apal we. Pigawean santri teh kitu kayeuna teh. Lain cuma ngaji di mimbar, ngaji di pesantren saya yakin orang-orang bener loh. 100% di pesantren disiplin waktu disiplin ibadah. Tapi hayang perlu disentuh di luar pesantren sok tinggal. Jadi lamun ngaji cuma pesantren ngumpul. Engke kawas melaksamkeun di tengah rumah sakit jiwa. Begitu diceplak, disobrang dicabut, dipelakeun deui, dicabut teh malunggu gelo ekil hasilunganana. Ari ku kekerasan ngumpul, ku peureum ngumpul can puguh narima manehna. Geuning ku pendekatan mapang istighfarankeun. Komo mun urang ngadoa nepi ka ngacelak Cipanon sim kadeuleu kumanahanena urang nyengceurikan kasalahan dirina. Lamun orang taubat istighfar lain ukur istighfaran diri tapi istighfaran maranehanana luluh tang lembut hatena kita turun volumena ge turun drastis cenah orang kudu berkorban adatna da hiji perjuangan tanpa modal berani hidup berani berkorban berani berjuang berani berkorban kakarek ningali hasil teu wani kitu rek nempo hasilna kumaha
sentuh sanajan memang lamun tina 20 PSK paling nu kawin sabulan hiji sabulan dua kadang-kadang aya nu tilu udah hese neangan pesawat neangan pasanganan lagi matak santri lamun arek berjuang nu geus barisan haji ti dieu nya ti berkatul udah memeh kawin milihan santri mending kawin kanu kitu lamun rek niat memean diri bener sok lamun santri kawin ka santri naon hancamannya nguruk kudu geus becusen kudu tua santri salat geus bisa eun sorangan ngaji Quran bisa eun sorangan duha tahajud apaleun sorangan sarua di alma mater sepas santri tuh lamun maneh kawin ka ublak kanu beleguk nu teu apal alik bengkung-bengkung acan lamun ku maneh dikawin kemudian kuli berubah moralna sikapna akhlakna tina manusia jauh kabedug jadi tukang sujud menangis setiap saat insya Allah jadi pakuna dunia anjeun pahlawan teu percaya isuk daftar kawin bentar ka haji ujang mah terangan udah taranya tuh yang ulah ais si curiga kurang ajengan loba kana-kana eta jadi curiga gitu kumaha ajengan geus make celana kolor ngagoler ini tantangan hari ini makanya penting penanaman ajaran Islam sentuhan Al-Quran bagaimana akhlak Rasul diperkenalkan di halayak ramai hari ini belajar bagaimana Rasul ketika masih anak-anak kecil kumaha akhlak Rasul ketika Nabi tampil remaja kumaha Nabi di usia 25 tahun ketika usia Nabi nikah kumaha Nabi berbisnis kumaha Nabi berdagang bagaimana Nabi menjadi panglima di medan perang bagaimana Rasul jadi bisnismen ulung jadi pedagang bagaimana Rasul membangun rumah tangga dengan sebanyak istri 9 bagaimana Nabi bermasyarakat berbangsa bernegara jadi contoh di tengah-tengah umat. Hari ini kita ditantang memerlukan kesiapan ilmu, kesiapan mental. Saya mohon nanti hasilnya pemilihan umum yang akan datang tahun 2014 tanggal 9 April kalau tidak salah serempak pilihan legislatif di seluruh Indonesia. Siapapun anggota dewan yang terpilih baik di daerah provinsi atau di pusat, siapapun yang dikehendaki Allah jadi dengan usaha. Saya titip pesantren, titip agama. Kiai tidak haus jabatan, kiai tidak punya kepentingan untuk kedudukan. Paling ajengan mau ukur butuh harewas kabupati wakil teramun didenge gitu ajengan bisi boga dulu nanti tadi gawe mi HP gitu ngukul sakitu-kituna ajengan mah pribadi mah teu butuheun. Jadi imam tajuk geus mahi kiai mah ngurus santri ge sakit teu kurang capek lamun wakil bupati kumaha kacapena kanjinjang di dieu banting tulang ngurus santri capek minta ampun. Bari mun nanya ka pamarentah iraha pamarentah rek mere upah penghargaan dah hasil pendidikan ti pesantren pangheula mengenyang pendidikan mah untungna teh berupa heula ngalaman teh pemerintah. Lamun kiai bekerja membangun moral membangun akhlak masyarakat jadi baik saha nu pangheulana diuntungkeun ya pemerintah. Polisi moal capek ngurus jelema nah hanya kana dugi ka ayeuna di Tasik can ngalamun acan rek mere uang insentif ka pesantren kajaba make proposal ge rada hese jeung tara gede aya rada gede meunsan digunting 40% di laporan kudu euceul teh eta we abdi mah bebeja ayeuna mah kapawang mun berpengalaman masih cek sahajeuna pan aing ngajaran gitu sok urang mantapkeun agama punya target ke depan. Santri tong berpikir palaki kudu santri kasih suit berkata budak wae lamun rek berjuang di jalan Allah kudu berani kawin jeung saha wae terutama keur memperkecil volume angka kejahatan. Lamun memang kawin santri bari boga prinsip niat ngainsapkeun para PSK khususnya yang ada di Tatar Tasikmalaya antum pejuang antum mujahid menyelesaikan persoalan khususnya mengurangi volume angka perzinahan dan pelacuran. Kumaha cenah lamun teu kabagian kabeh kawin nya ranung geus teu naon asal baleuna papek wae. Maneh heula ngomong abdi mah sahanapeun ka Haji Unjang moal ngarumhal mun mobil mah teu meunang nyiap ti kenca. Memeh guruna kawinnya nu mah abdi ngabarangan ti kenca ke heula anak. Ya we ngantosan heula. Abdi mah waiting list daftar tunggu soal eta mah. Haji
nyandung tangke abdi rek pikir-pikir ya tapi tapi dari mah dari pikiran manuk itu sok sampai keneh mikiran santri sieun gagal teu bisa ngaji sampai keneh kumaha santri nu geus bisa di mana nempatkeunana kiai mah boro-boro mikiran namahan pamajikan nu hiji ke can beak-beak sok capek keneh mikiran nasib anak didik nu masantren bisi gagal nu lila bisi teu bisa ngaji nu geus katiri aya kabisana sieun teu manfaat neangan pi tempat teunana di mana kiai mah capek eta ogena mudah-mudahan wae Allah taala masihan kamampuhan kakiatan ka seluruh masyarakat nu khusus nu aya di Tasikmalaya ka bupati, ka wakil bupati, ka anggota dewan, ka calon dewan, ka para kiai ulama, ka santri. Mudah-mudahan Allah ngapi ngajarin ka urang masihan sukses di dunia, sukses selamat di akhirat kelak. Ilmu manfaat, rezeki bertambah barokah. Amin ya rabbal. Bisa nyebat tengah doakeun ka Kang Haji Soleh norek nyalon tah ku geus didagangkeun. Di dieu aya calon anggota dewan di provinsi Jawa Barat dapilna dapil ieu teh dapil suara kan 45 sanes untuk 45 pokona hirap dia tepati apa bangsa lupa dapil kitu teh nyaho dipangna tepati apa teh tarapati dipikir dabongan sok capek memehna ukur Inggris tarapati diingat-ingat kata mending teh nyaho sakalian punten aya ade abun tuh atau naon ade abun maksudnya mah dibagi-bagi Kang Haji Soleh rek pada nyalon kamu di provinsi kamu di Tasik moal saingan jeung sejen nan berangkatna ti PKB keun bae da PKB ge dulu na tilu ieu kita tadi moal jeung PDI dulurna sobat ti mah baheula oge nanda kur beda baju unggul sok pasea sok tadi harap ditonggo masa salaman ulun pasea cek abdi ge mihapekeun pasantren mihapekeun agama ti mana we niatna der nan sing inget we minimal ka dapilna ulah hari ini didorong-dorong ke masyarakat dapil ieu nepi ka hese papangi acan tai sok aya ngaleah kana kitu teh kitu sok deui jadi bagi bahasa Arab gitu mudah-mudahan lamun pimanfaatkeun ke umat sareng kanu ka haji mudah-mudahan sing kapilih jadi wakil rakyat di provinsi insyaallah lamun ka Haji Soleh tahun 2014 terpilih muharaman engke mah 10 juta 15 juta mah moal mangga ACC ka Haji Soleh selesai tinggal hitungan jeung abdi buruh ngomong kieu rek sabaraha tidak gampang ngomong ulah dia ngabeureun mudah-mudahan manfaat pilih wangi ting sanes pilih da geus jam 12:30 lain wayah hayang geus kongkorongo hapunten sagarupi kakiranganana usikum wa nafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.